Kiai, kula minta wiridan. Wiridan naon tuh? Wiridan paranti sugih. Wiridan paranti sugih. Siapa lamun sugih ya sana moal kuat mawa sugih ya. Dasar wali numerena wali. Dibere wiridanana paranti datang ke Allah. Dibere wiridkeun. Naon wiridana? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wiridnya ieu nya. Engke sugih-sugih engke bakalna. Sabaraha kiai sapetingna? 1000. Ba amat 1000 sabare baca 1000. Dibaca ku nya 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi biyadihi malakutu innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Terus we dibaca ku nya saeuting 1000 salila 113 poe. Mun dibikeun ka urang dieu olab. Asana moal kuat urang dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Barang geus meunang 113 poe lada lain deui hate. Begitu rada lain deui teu hayang kana dunya. Nu tadina hayang sugih jadi teu hayang kana dunya. Teu hayang teh teu hayang sama sekali. Bebeja deui ka kiaina kiai. Kula kuari mah teu hayang ge sabarna kana dunya ngan kula hayang ka hiji awewe. Kula bogoh jasa ka awewe. Lamun kula teu kawin jeung eta asana kula mah hancur ye hirup. Eueuh deui harapan teh ewal teh eta. Oh jadi sia bogoh jasa. Ye. Wiridkeun nya naon? Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Eta keneh. Eta deui eueuh emang wiridana. Ngau ulah loba omong. Sia mah dibere wiridan si kos kitu. Ayo geus. Tujukeun ku sia. Tujukeun bismillahirrahmanirrahim. Amruhu idza arada syai'an yaqula lahu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Tak. Geus tanyana 1000 sapeting eta mah pelet mah teu kudu 113 poe ngan 7 peuting doa. Dak dumadak nyana teh hampang awak. Begitu hampang awak teh peureum bisa hiber ieu mah. Hiber aing anu nembak moal cek kena ieu. Ieu mah pluk datang ke Mekah. Aing datang ke Mekah ieu wiridan ieu masyaallah. Terus tawaf. Aing keur tawaf awewe teh awewe anu kunyana dipake ka hayang aya keur tawaf deui. Iya oranganan. Tumpuan hatiku ada di sini cekin. Jangan langsung tawaf. Beres tawaf teh ya, beres tawaf ngobrol. Neng aing neng ieu. Bisa ka dieu kumaha? Bisa ka dieu kula mah wiridan. Tisa wiridanna ti guru kula di ditu di Indonesia Kiai Anu. Wiridanna naon? Innama amruhu idza arada syai'an yaqula. Ai kakak sarua. Aing ge wiridan eta. Ieu wiridan bisa jadi kuas kieu ka hiji. Nomor kadua na ieu nomor kadua. Apan kakak teh ieu sebenarnya bogoh jasa ka neng dibere wiridanna eta. Sarua tah dibere idama amru idza arada syai'an yaqula kun fayakun deui. Jadi kakak teh pan bogoh ka neng dititangna wiridan eta. Pugu kula ge bogoh ka kakak. Aju dibere na wiridan eta. Aju geus ieu kudu kumaha tuh. Jadi jak kuari mah berubah hiji teu hayang kana dunia cek eta awewe. Nomor kadua kuari berubah bogohna ka Allah. Jadi kakak kuari teu bogoh saeutik-eutik acan. Aing ge sarua. Cek nya sia di hareupeun aing so amat. Aing ge sarua jadi teu bogoh ka sia, bogohna ka Allah. Oh haraj asapan eta wiridan. Nu tadina hayang bogoh ka manusia digilekeun ku ahli Allah, Pak, jadi resep ka Allah. Masyaallah. Oh hara